sebenarnya toko lauk ieu mah tos pernah kali vlog anu ieu tah anu judulna anu ieu tah. Yo, assalamualaikum bodak, sampras sadayana kumaha damang kapanak deui jeung abi Aceng vlog. Di kesempatan ayeuna abi bari nyembihan ngupload toko lauk di anu aya di Simpang. Ya ieu mumpung cuacana teh nuju ieu tah nuju cang-cangna, nuju sae pisan teu hujan, teu panas teuing. Jadi pas abi teh bade ieu sebenarnya toko lauk ieu mah tos pernah kawi vlog anu ieu tah anu judulna anu ieu tah. Tah, nu eta ngan ayeuna abi bade ka ditu deui, mumpung kamari abi tos ka ditu, pernah pas sebari mese parab ditingali aya lauk anyar nu harade. Tah, pas-pasan jadi pas-pasan abi bade ngupload di kadinya ka toko eta deui. Jadi ame aya tamihan lah, tamihan vlog lah. Yuk teu kudu ngalobanya istri, ayo langsung mulai ka simpangna. Satacan di keluar, ulah hilap keur di masker lah. Dibalik. Tuh. Yuk, langsung angkat. Udah tuh nyampe. Assalamualaikum. Ring-ring lah. Wah, tuh baudak bagi sarai enak melaukna. Gila aina tinggalian sadena laukna hiji-hiji. Iya aya lauk naonnya nanti teh gising gurame misal. Ini harganya tadi tulisannya. Anu ya lanjut baik. Wah aya neon 5.000-an tilu itu aya lauk sapu tuh anu beda sekedik. Tuh. Lumayan misalnya badai lauk sapu itu aya di dieta tapi leutiknya nih. Yuk lanjut di sisina aya silver. Mantap ya. Dia harganya sekitar 5.000-an. Dulu di sisi naya piranha albino. Benernya. HD. Di hijina 80.000-an. 80.000-an. Koki mutiara oge. Tiketnya tapi itu ge aya lauk aya koki nu ieu tah. Nu taya luhuran. Tuh.
harganya 15.000 dua. Tuh lauk nu lainnya lo bakainya tuh anu leutik. Pindah ke sabelahna. Gerak. Iya aya di dieu di handapna aya cana maru atau nangga jadi toman atau marunya. Lihat. Ya langsungnya iya hargana teh 50 apalah kita tulisan terus jadi hargaan tuh. Tadi tulis hargana. Yo. Aina kalau euy ka dieuna aya lauk deui. Nah, aya toman, Oscar, sareng nang ditambah nami ieu. Pokona mah toman 120, lauk ieu 150. Oscar 300 settingnya untuk 300 200 ketemu pokoknya mas itu tak Oscarnya ya 2 tahun lalu ketik noge Memphis ayat tak Memphis 10 ribuan tayo tuh iya seberang ya teh tulisannya Memphis anu ieu anu bade lebih badak ya 25 ribuan tuh. Coba piranha anu biasa oge aya tah koi atau koki koi komet atau mana lah pokoknya gitu iya lohan harga nate 80 ribuan tah oh iya lohan 80 ribuan tuh kadi aya Dutch sareng belida eta Dutch hargana 2,5 250 tuli beli dana 50 ribuan kayak gitu dulu eta Oscar tah Oscar itu anu lumayan badag dibandingkan yang itu mana itu nah, dibanding yang itu iya Oscar harganya 50 ribuan kayak arwana oge arwana silver hargana teh mana arwana harganya 120.000 ayo lauk nunggu seberang 50 gratis 50.000 ya
aduh kirang badak euy. Yuk tos lah sakitu video keur ayeuna ditungguan ke abi nuju ngedit kene video vlog part kedua ti part kedua toko laukna. Yuk teu kedah nyari stoba teuing aya mangga sakitu unggul ulah hilap keur like share jeung subscribe nya video ieu jeung ulah hilap keur follow IG abi Aceh yang vlog. Yuk terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam resep sato.